Nabiyuna lamirun naibaladun tabarrafi qawlila min uwalana. Mauwa berarti tah babaturan Bung Karno. Kula nilai, kula mah pernah pamprok jeung Bung Karno keletik tahun bangsa 75-an lah. Pamprok jeung Bung Karno. Ngobrol di dia tadi ngobrol. Supaya tuh Bung Karno wallah wah, sempurna aing mah ngobrol bae. Jam 11:30 sampai jam 12. Tah debat kan jeung Abah. Lamun Uwa menang alo ngaji ka Uwa. Mun Uwa eleh Uwa ngaji ka alo. Nah, naon Wa? Ieu masalahna. Debat sapoe maka hartikeun dua poe maka hati masalah ikam. Lupa 4 poe geus teu bisa didengekeun. Teu ngadengekeun nongko. Caritakeun Uwa teh eleh. Timiti ngabahas syariat, ngabahas thariqah, ngabahas hakikah. Eleh. Uwa ngaji. Baheula mah kitu kiai. Eleh teh taslim. Kuari mah masalah sapeker bae sababaraha kali eleh sugan taslifin. Kredit geus sabaraha kali eleh sugan taslim malah nyeun soru. Iya tuh di akhir zaman mah kos karari itu atuh. Naon di debat-debat atuh ayeuna. Dia kiai nu boga sorum. Ulah sok kitu cenah kiai mah kitu bae aing. Kalau masih ditanyakan ku pangeran teu ngabahas, aing ngabahas itu. Ya. Tah, nyaritakeun riba. Bunga bank riba, debat berbagai dalilnya na ngadebatna. Tarurun ayat-ayat hadis-hadis Kanjeng Nabi. Eleh tapi tetap aja dipertahankan riba teh ya, dipertahankan. Maki uci mah kemajuan nguturkeun jana moal maju negara aing mah nyarita lain nyaritakeun maju negara jeung sia nyaritakeun ge halal jeung haram maju jeung teu maju mah urusan hulu sia leg-leg ku sia beres ieu sakitu bae. Oh teu nuturkeun kos kitu mah negara bangkrut sakieu ge make riba bangkrut goblok sakitu bangkrut ku ieu negara padahal eueuh konsepna negara bangkrut konsepna sadunya negara kudu bangkrut lamun henteu menyalahgunakeun pancen bisa kos kitu kan pajak tarikan terus deuk di mana bangkrutna negara tanyakeun ka ahli negara kudu bangkrut negara moal sadunya moal kudu bangkrut menyalahgunakan hayu ngadu jeung aing pacarna mah aing hebat dah henteu. Atuh aing mah keur ngomong mah. Tapi aslinya mah kos kitu. Emang aing teu macan gitu negara maca. Guys. Ka mana ngaji teh? Tah. Ki Heru dia mah dia bonceng. Minggu teh dibonceng dia make rally sepeda Abah, uga rally Hember. Tek sok dipake ku kula ngolong baheula. Tek. Belajar sepedana Hember, mantap warina hebat naik mobilna. Baheula mah belajar atuh Haji Pendi mah dasimking. Hember baheula. Sanu boga Hember. Beuh, mun lain tuan tanah moal boga. Tah, damas sepeda cewek tah. Gas. Nah, jemput ngaji mun bada mingguan teh ngobrol di tadi hari tadi. Tuan ieu ngobrol naon jeung Wa Ahmad jeung Ki Ahmad. Nyana bae ngobrolkeun perang. Ngobrolkeun perang bae. Beda-beda perang teh di anu disere ditembak di penjara. Unggal minggu kula sok dengekeun beresep. Ai perang nama embungan resep. Perang embung urang. Tapi resep gadegeun nyana jagoan. Asli. Nyaritakeun perang nyana teh asli jeung Bung Karno. Masya Allah. Eueuh nu resep kabeh.
pakai lalagaan Belanda teh punya nama pakai lalaga kadieu nama geus dijemput hujan gede sekali hujan gede dijemput teu baseuh antang ari teu baseuh hujan gede batu memarake payung segala nyanan jalan dapur tadi yang talawang nu ieu tah lekun wah ieu hujan buat teu baseuh atuh jalan sela-sela hujan bae sakira ada dengekeun we eta gua ambo bisa aya sela-sela hujan saya ya kari atuh bari seserian dia bari mikir urang jalan sela-sela teh sela-selaan sirai-siraikeun beureung gitu nya tah eta mantak perang menang ya baheula ngalawan Belanda modelna kos kari modelna dua kali jemput nu ngajemput teh Mang Uding jeung Mang Sobar biasa almarhum Ki Sobar nu sok ngajemput ajul kawin dikawinkeun jeung urang Picung baheula lurahna ke Ki Sobar tah kaberannya tah ngajemput jemput pelebah eta teh dayat pan eta mah bidinya mah ieu blokna rusak dayat teh ikan tadi dinya mau hese tah asal di batuan ke rusak deh batuan rusak deh hujanna diisup dijemput ka ditu pas dijemput teh hujan dengan becek blok tek datanglah ka dayat belah dia geus sampai Cilongok tipolesen ngaguling sepeda teh ngaguling Wah Ahmad mah teu kahandap kieu bae dulu atau tinggal Mang Sobar bae pada jadi kos kieu tuh ya batu ngaguling kahandap teu atuh mau ngaji Sobar mah beak ieu beak kabeh beak geus pokona ngaguling bucak itu ente di luhur bae kieu sepeda geus naik deui ajunya naik dia gak dijaplek pikiran bae nya aing si kumaha tah sih atuh deuk naon naik sepeda hiber bae caknya atuh datang ka dieu blok aduh sepeda ka dapur ka ditu biasa ditanya kok apa sih blok amat atuh itu na wahadina henteu nya nama pan sia blok ayeuna henteu nya nama ngapung bah tekan eta jadi cakap ulah gandeng tanya ku abah wah itu budak mah barlok ngaguling cek lecet ban eta uang mah henteu bah tuh uang mah geus di luhur cek aya nu nahanan jadi teu kahadap henteu eta wae teh bisa ilmuna kos kitu sholawat bae teh sholawat tuh sholawat dibaca kunyana mah nganggang coba baca ku si eta lapar dibaca ku si eta mah ya Allah geus hese jaritakeun eta perang ngalawan Belanda teh ya nu karitu atuh mantak atuh hese jaritakeun atuh elmuna kumaha eta bisa kos karitu ya didigul di penjara lapar sapoe dua poe tilu poe atuh kunaon eta dibawakeun sang lewat kancing urut kancing baheula pan aya kancing teh jadi teh eta kancing anu kancingna teh kayu secang baheula paranti kancing teh eta kudu pake obat mun aya jalan dinya lewat set dahar di jero Belanda ngintip uplek bae maksudna ieu pan di jero aya dahar diintip ku Belanda menang di mana terus we diintip ku Belanda coba baliklah ke mana nya asup teh katanya kok beres sasalaman lewat dinya cu cak Belanda liang sagede kieu bisa asup nah geus mah mending dikaluar-kaluarkeun cak kena bahaya ieu mah teu kontan ari dikaluarkeun ku sebab ningali eta asup ka dinya masya Allah urut kancing bisa asup ke luar ke jero di kumaha coba
Ya Allah ya Rabb. Iyalah keistimewaan tapi ngaji hikam balaga minggu Ki Haji Mahali Bah Ewa